bade nyucruk galur nu kapungkur mapayaratan nu baheula susunan wali sanga 10 wali tunggal maji deui selanjutnya wayang kembang sungsang tamu wayang kieu botak korawis wayang satu dua saya cek kembang sungsang botak korawis wayang anut aring dalang anut wayang tangis tilu kali pokoknya rek sirep pula dalam kikanda buana ada itu Jawa pula dalam kikanda buana yuk cuk kaluru kapungkur mapayaratan nu baheula 10 wali baheula aku nayaga nya aku nayaga Wendra Wiluran Sastra inauran san ganti panjang kunjung purwa panjang dawa kunjung purwantara tah kali itu nantinya tadek pe kacarios orangnya di anunya nya juluk si anu bapak musudannya cari king kursi gading gilang kencana tinaretes emas king sosota bulu mujar kajak kunang sakebona di truk tuluy taprakin lamun dicari takut lagamna assalamualaikum kasadaya pamiarsa anu sami rawuh hadir istri sepuh anom jalani istri sim abdi bade pamitan bade murwa etang hiburan etang teras hiburan tadi turunkan karena hiburan kan tadi hiburan oh iya itu di pamukanya pamuka di pamuka soalnya kieu menjadikan ari kusora kolot mah komokan Mang Masrun dikenal sora ketika dibuka teh kandenge sora Mang Masrun teh kolot teh geus bisa sora nyawang ka baheula gitu tah minimalna memang orang perlu sora budak muraan oge gitu da loba teh sindiran gitu geuning bae lo banyak dikata eta mun eta mah poho we urang teh sok naremo gitu nya nah, jadi kan memang mana sindiran kita nggak bisa diselangkan model ke luarnya langsung Cuk, main doi kan virusnya aduh hanya kan orang teh geuning di Cikatomas mah baheula di Tangguh nya belah ditu geuning batu tumpang kok di dinya benteng-benteng ieu teh tahanan teh baheula ayeuna mah enak gitu jadi bisi milu terlibat gitu penutup nama ada biasanya penutup ieu nama pami ieu mah penutup kajah nama nya mau kembang sini di salebaran sari bebelayatan kembang tretik sinebaran sari tutup lawang sigotaka gitu lamun wayang beula masuk daya dah nah hal yang bari nyuling lah darah sama bikin dah hari teh bubar wayang teh kusi ngalamun jeung kan uing dalang urang nyeun pantun dalang pantun terus mun hari teh hayang an nya kita kieuna geuning pamajikan lamun hiji olah maka urusnya mana pamajikan dua anak lain mau bisa kemana-mana jadi lo bagang dua ombakan pantes jati patamanan mustikaning patamanan sengit manis ngadaling ding ding padahal mah iku kinanti iku ngariung gunung nyesel kemanggana sari segala asli namanya pantas jadi patamanan mustikaning patamanan sengit manis ngadaling ding asli namanya kabur ngantun ke nagara rukun hirup nu utami kada akur sareng tatangga nah kali itu tunggu naon lagu eta bodohan dalapan panggoreng nanya naon deui tah sia mah kitu udah bala tah ai sia dadang hiungnya tah
Sora goreng kita mah. Mhm. Aduh, cokot heula diajar. Aduh. Naon kajadian teh euy. Lain kieu aduh. Ya kudu kieu ya. Ai si bapak di mana-mana ngobrol teh aduh sok ngimpi kanyireun batur gitu nya. Jadi salirana teh ulah bekah. Bayang. Jadi kaulah nun jangakeun sadaya yang beli Yai nah beli kesana kaulah nun kula laka batara ganti salah jadi salah biasa jangakeun rai tiluhur sausak pramut janap sarua seri kesna kadang-kadang tarik kadang-kadang biasa kata cukup gitu kesna boro-boro sifat nggak dipenta ya najan teh dipenta akang tengah hampura damang rai sadaya-daya ganti deh salahna tah beki lemut dari ibarat urang ka bapa da kalancir jadi dajarnya di teh sina di atas nyanyi oge dalam masih nyanyi mun rek nyanyi salawak bumbulang di lakal minyak rumah tapi bumbulang dina kalewi akara bang bandiruasan bubuk piring pakaumannya pakauman bendungan di pinggir situ pacing saha di Banjaran tak lamun numal mah lain di Banyaran pacing saha nulalayaran nya tok pia pareng gede ini lagi ngagusar budak detik ini di luar kata cerita baheula gitu itu meunang aya bayang pada gedengan abi kudu kemana-mana lo pare gedengan ku kapipul Gusti kulit Cibodas komosi kulit sak kemana sayur kali itu benar yang gedengan pokoknya mah dina carita marwat mah asanuk-sanuk we Iya. Oke, paralun anu kasuhun hampura anu kateda meninggalih nu di pamri kasadaya pamiarsa bahasa teh dirangke mun kacai jadi salewi kadarat jadi salogak gitu. Di antarana sok aya nyebutkeun kadarat jadi kacai jadi salewi kadarat jadi salebak ulah itu teh sebab lebak mah di lega Jero lega. yo lebak ieu ya salogak mah ibarat pangguyangan muning Iya salogak gitu